pamirsa, info terkini hadir sareng abdi Naya Adila Saparani kangge nyayogikeun informasi panganyarna akurat tur dipercaya kangge pamirsa. Pamirsa, dina upaya ngelestarikeun budaya lokal, pamarentah Desa Nagara Page anyar-anyar ieu netepkeun program kangge nambihkeun pelajaran tambihan nyaeta pelajaran aksara Sunda sareng bahasa Sunda ka unggal-unggal sakola nu aya di Desa Nagara Page. Hal ieu ngemutkeun urang di era globalisasi budaya lokal beuki kakikis ku modernisasi nu nyebar ka pelosok negeri anu nyebabkeun punahna budaya lokal. Kangge informasi salengkepna tos aya rerencangan sapademelan abdi nyaeta Rifa anu bade ngawawancara langsung ka Bapak Kepala Desa nu aya di Desa Nagara Page. Mangga Rifa. Hatur nuhun Naya, abdi di dieu atas sareng Bapak Kepala Desa Nagara Page nyaeta Bapak Yoyo Suparyo. Sampurasun Pak. Rampes. Punten ngawagel waktosna. Menawi tiasa dijelaskan perkawis rencana bade diayakeunna mata pelajaran tambihan nyaeta mata pelajaran bahasa Sunda. Perkawis mata pelajaran tambihan kanggo khusus bahasa Sunda kita teknisna tingawitan musyawarah sareng para tokoh sesepuh di desa oge aya tokoh para pemuda, para kepala sekolah, dewan guru, wali murid sadayana bersepakat yen bahasa Sunda sangat penting dilestarikan dan diturun-temurunkan kepada generasi selanjutnya. Mohon naon bae persiapan Pemdes Nagara Page kangge ngalaksanakeunana program tambahan ieu. Persiapan nama panginten kahiji gurunya guru anu bakal masihan materi kanggo pembelajaran bahasa Sunda ka murang-kali kontroversi mah cenderung teu aya margi bahasa Sunda ieu teh memang parantos melekat sareng sanubari sadaya wargi ya, terutama anu bangsa Sunda. Tenten ketika diusulkan bahwa akan ada mata pelajaran tambahan cenderung orang tua menganggap gembira dan bangga karena memang seiring sejalan sangat terasa sekali tergerusnya budaya atau bahasa-bahasa Sunda yang ada di desa kita, seperti itu deh. Jadi kalau untuk kontroversial tidak ada sama sekali. Hatur nuhun Bapak atas kersa janten narasumber. Balik deui ke studio. Hatur nuhun Rifa kangge wawancara sareng Bapak Kepala Desa Nagara Page. Pamirsa, ngalih kana warta salajengna nyaeta aya di Madrasah Aliyah Ibadul Ghafur dina kaping 16 Januari 2025. Madrasah Aliyah Ibadul Ghafur kakenaan banjir anu jangkungna cai kinten-kinten 30 cm. Banjir ieu ngakibatkeun kelas nu aya di lantai handap sareng lapangan nu aya di sakola eta kakeueum ku cai sareng taneuh anu kacandak ku tarik teh cai. Ieu mangrupa dokumentasi ti murid anu kajebak banjir di sakola. Desa di sekolah kita tercinta, nia dua tuh kerendam. Tuh tinggali itu kerendam, koma itu tinggali itu mah. Kamarang kage, kamarang kasih tinggali geus pilu ku cai. Tos aya rerencangan sapademelan abdi nyaeta Sana sareng Bapak Badruzzaman salaku wakil wakamat bidang sarana prasarana sareng Elma anu tos sareng salah sahiji murid anu nyaksikeun datangna banjir. Wilujeng enjing pamirsa, di dieu abdi tos sareng narasumber nyaeta Pak Badruzzaman. Wilujeng enjing Pak. Enjing. Hapunten ngawagel waktosna, di dieu abdi bade ngawawancara perkawis banjir di MA Ibadul Ghafur. Langsung aja Pak. Iraha banjir di MA Ibadul Ghafur. Banjir di MA Ibadul Ghafur dinten
aya saminggon kapengker terjadi banjir anu mana banjir eta nyebabkeun 3 kelas ka keum ku eta cai gitu. Anu nyebabkeun eta banjir teh kahiji si caina nya ti mana-mana ngarahna kana wahangan anu Ibadul Ghafur. Anu kadua aya sababaraha wahangan irigasi anu di Ibadul Ghafur teh apetan atau ge jadi faktor banjir di Ibad gitu. Kumaha cara ngatasi banjir ieu? Sajauh ieu banjir di Ibadul Ghafur terus dilaksanakan upaya-upaya tapi tetap baik gitu ya, hanajan terus dilaksanakan di tahun kamari pamita lepat si wahangan nanti diagengan itu ya, kerjasama sareng pemerintahan di desa sareng Ibadul Ghafur kanggo ngagengan eta wahangan. Ternyata kusabab si arus caina seueur di mana-mana ka Ibadul Ghafur tetep bae banjir aya di Ibadul Ghafur gitu. Banjir ieu nembean atanapi tos remen kejadian. Banjir mah antos di seberapa tahun kapengker saresna macakan ku sekolah sareng pemerintahan desa ge di agengan si wahangan teh gitunya target tos sabaraha kali kejadian banjir di Ibad sanes nu pertama kali di dieu teh gitu. Hatur nuhun Pak atos kersa janten narasumber di enjing iya. Mohon sami-sami. Ujung enjing pemirsa di dia abdi tos sareng salah sahiji saksi mata dina kejadian banjir di MA Ibadul Ghafur. Ujung enjing. Punten ngawagel waktosna di dia abdi bade narosan perkawis kejadian banjir na di MA Ibadul Ghafur. Terus we tabuh sabaraha kinten-kintena kejadian banjir eta datang ka Ibad. Ini hujan nama paling tenangnya saat sekolah, tapi langsung saat sekolah sih. Terus banjir nama sekitar tahun 4 gitu. Terus naon raraosan pas datang na cai rawas yang tina sama mimiti pisan gitu pertama kali. Naon bae hal anu dilakukan saatna eta cai pasti beberes soalnya abadnya nuju di orang OSIS karendam jadi dak kurang hari kudu beres. Cekapoe sakitu hatur nuhun tiwihkeun deui kana ya di studio. Hatur nuhun Elma sareng Dede Iis anu atos turun langsung ka lokasi kejadian. Warta salajengna masih aya di Madrasah Aliyah Ibadul Ghafur ngeunaan program PKPKM. Kangge informasi salengkepna tos aya sana sareng salah sahiji peserta PKPKM kangge diwawancarai. Mangga sana Purasun sekilas info abdi di dia tos sareng Iqbal salah sawios peserta PKPKM tahun 2024. Wilujeng enjing. Punten ngawagel waktosna abdi di dia bade naroskeun perkawis PKPKM. Naon anu dinamikeun PKPKM? PKPKM teh nyaeta singkatan tina pembekalan keterampilan pengabdian kepada masyarakat. Sabaraha lamina PKPKM dilaksanakan? Sabaraha lamina tergantung instansinya, tapi umum nama sasih. Di mana bae tempat dilaksanakan PKPKM? Tempat anu dilaksanakan PKPKM eta pinten-pinten kan aya anu di PON, aya anu ditempatkeun di madrasah diniyah, aya anu ditempatkeun di toko-toko. Naon target Iqbal salaku peserta PKPKM? Target abdi selaku peserta PKPKM nyaeta targetna tiasa janten pengalaman tina PKPKM ieu tiasa janten pengalaman oge kapayuna tiasa terang kumaha carana urang menghadapi masyarakat atanapi kumaha carana urang mengendalikan masyarakat gitu. Janten bisa janten pengalaman oge bekal jeung urang pikeun kapayuna. Cek
singkat sakitu bae. Hatur nuhun tos kersa janten narasumber. Diuwihkeun deui kana aya di studio. Hatur nuhun sana kangge wawancarana sareng salah sahiji peserta PKPKM. Nah, sapertos kitu pamirsa, program PKPKM nu aya di Madrasah Aliyah Ibadul Ghafur. Keren pisan, sanajan sanes sakola kejuruan, ngan ku ayana program ieu janten tiasa nambihkeun pengalaman kerja kangge siswa-siswi Madrasah Aliyah Ibadul Ghafur. Pamirsa, warta tadi janten pamungkas tina warta anu ditepikeun dina kasempetan dinten ayeuna. Ning dugi katinggalen info terkini anu sanesna unggal dinten Rebo tabuh 7 dugi ka tabuh 8 waktu Indonesia Barat. Abdi Naya Adila Safarani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.